Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah urang tiasa tepang deui para mitra kepada lambang sadayana Mang Jaya sapara kanca tim Mang Jaya official. Alhamdulillah tiasa mancen tugas bade ngahanca carios enggal anu judulna gara-gara harta. Ieu dongeng gara-gara harta karya Tatang Bapak Tatang buat Tatang ya para mitra. Atuh kasanggakeun eta hiburan pangbeberah mana. Mangga para mitra sadaya dina bagian kahiji. Aya paribasa para mitra sadaya cenanya kitu. Abong bibir teh dibengku letak di tulangan cenah para wargi. Aduh, nyaeta maksud sareng tujuan biasa bisa naon teh nyarita sakarep ingsun sadaekna we. Nyarita teh kitu. Abong kena bibir teh dibengku letak di tulangan cenah para mitra. Teu diunggang-unggang nyarios teh para wargi kitu nya. Tah kitu kedah nama aya watosna. Mangga para mitra nyangakeun atuh para wargi bagian munggaran carios nyambung nu judulna nyaeta gara-gara harta. Ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS. Ayeuna mincak bagian kahiji wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta atuh ieu carios enggal para wargi sadaya. Janten carios nyambung dina carios enggal judulna gara-gara harta. Gara-gara harta para wargi sadaya karangan uat Tatang atuh para mitra dina bagian munggaran. Manganyangakeun kasugri kaum dangu nu sami-sami ngabandungan acara ieu carios nyambung karangan uat Tatang judulna gara-gara harta. Sumangga urang kawitan bae urang mitembean dongeng judulna gara-gara harta. Sabada Mang Jaya namatkeun dongeng nu ti payun. Alhamdulillah Mang Jaya ayeuna parantos siap deui sareng naskah sanes anu judulna gara-gara harta. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan uat Tatang atuh para mitra dina bagian munggaran. Mangga urang kawitan bae. Gelikna sora suling dipirig ku jentrengna kacapi asanari kana ati mikat birahma mata kuaas mawa kelar kana batin urang Sunda. Ciri wanci jati diri anu mandiri seni budaya asli titinggal para karuhun. Para inohong nonoman Sunda baheula anu ngaheuyeuk dayeuh ngolah ngadagara tatandang magehan seni budaya Sunda. Teu suka teu ridho mun seug budaya Sunda nincak kana paribasa jati kasilih ku junti. Ngarasa prihatin lahir batin mun seug kaluli-luli nalangsa kabina-bina lamun nepi ka musna. Titip ka kaum rumaja putra-putri khususna nyaeta kasakur urang Sunda nu kiwari kasebut jiwa penerus harapan bangsa. Poma seni budaya khususna budaya Sunda sing terus semagelaran di tatar priangan. Kacida alusna mun bisa ngajoman tara kaluar priangan. Sing hade ngamumule sing kariksa salalawasna. Masing nanjeur ulah enyeuh ulah leuseuh. Komo lamun kasisilihkeun. Ulah cuk dog-dog tinggal igel. Tingali ku haridep kalereun. Puseur dayeuh hatilu gunung ngajalegi Bukit Tunggu Takuban Parahujeng Burangrang. Hiji ciri nu mandiri hiji sajarah nu baheula. Ayana di tatar priangan sasakala sangkuriang kaberangan. Sing jadi contoh anu patotos. Sakitu amanat cenah ti aki jeung tinini kaharidep. Incu buyut nu masih kene gumelar di alam pawenangan. Hegriksa tur mumule seni budaya Sunda disagigireun ngabela nagara bangsa jeung agama. Tong ridho mun nincak kana paribasa nu disebutkeun ku aki tadi nyata jati kasilih ku junti. Mun aya teh mah nu rek ngarah ngarinah sok sumawona nu rek ngakaya nganiaya ka satunggal bangsa hidup. Nu rek ngaruksak nagara jeung agama tong jejerih kana pati tong ngolemar honcewang sumoreang. Rempug jukung babarengan. Rawe-rawe rantas malang-malang putung singlidkeun leungeun baju.
atuh buledkeun patekadan demi ngabela bangsa jeung nagara katut agama. Pamungkasna ti Aki jeung ti Baraya Aki anu nanyirkeun seni budaya Sunda dina bidang dongeng. Amit-amit nu kapundi hampura nu diteda. Bisi di antara haridep aya nu kasabit nami kan juju alit. Kasabat nami tos dewasa kasinir lakuning perlampahan jeung kaguar lembur matuh banjar karang pamidangan. Da tadi ge Aki atawa Uwa jeung Baraya Aki, Baraya Uwa teu aya niat sinir sampir ka sisi kagigir. Cenah eta aya nu sarua namina eta mah kabeneran da nya kitu ngaran jalmi mah teu awewe teu lalaki teu kolot teu budak loba nu sarua. Ongkohan nu diongengkeun ge lalampahan manusa nya tangtu. Ngaranna oge manusa beda deui jeung nyaritakeun urusan pawayangan. Kaduana bisi Uwa jeung Baraya Uwa aya kasalahan atawa kahilapan nu karasa jeung nu teu karasa. Agung cukup lumur nu kasuhun jembar hapunten nu diteda. Da nya kitu ceuk tadi ge kasebut manusa. Bener wae salalawasna lain malaikat, salah bae da lain setan. Prung atulah urang munggaran we nya bubuka sugan we atuh sasireun sabeunyereun. Malah manara jadi contoh anu patotos sing jadi aya pulunganeunana jeung pieun teungeunana. Pikeun anak incu urang khususna kaum rumaja putra-putri ulah nepi ka pareumeun obor dina widang seni budaya Sunda. Yap Ki Baraya lah nu di kota nu di kampung kaparayun. Wargi-wargi Uwa yok sok lah. Ye juru dongeng bade ngahibur ku dongeng cenah bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu saur watatang teh para wargi. Tah bubuka ti watatang heula ye. Aduh dongengnya bubuka mah ti watatang heula para wargi sadaya namanya ayeuna Mang Jaya bade ngadongeng carios nyambung judulna Gara-gara Harta. Para mitra kaum dangu ngaguar carita kaayaan di hiji pilemburan nu beunang disebut rada anggang oge ti kota. Atawa ti puseur dayeuh anu maneuh. Di dinya aya hiji imah zaman harita mah imah duduk jandela oge atawa ceuk istilah urang pasisian teh mah. Gedong sapotong geus kasebut mewah. Da puguh kalolobaan nama imah panggung tur ku bilik hateupna aya keneh ku inyuk jeung euri. Beda deui jeung zaman kiwari ayeuna mah kasebut nage zaman pangbangunan. Komo atuh di kota mah ningali imah panggung teh para mitra tur ku bilik geus ampir eueuh kabeh gardong. Di eta imah duduk jandela aya saurang lalaki tengah tubuh kaayaan awakna masih keneh sehat tur cangker. Atuh papakeanana bareresih make calana batik baju kampret bodas tur disena tarumpa. Diuk dina kursi goyang nying hareupan cai kopi dina bekong bodas ngebul keneh. Dina meja marmer buleud. Si horeng si mana horeng eta lalaki nu keur ngadaweung di teras teh nu boga imah demi katelahna wilastra. Pangsiunan employe sapopoena ku masyarakat di dinya disebut aum bae dumeh tadina jalma jeneng. Ari aum wilastra boga pamajikan katelah Nyimas Rumsari nu ku masyarakat disebutna Enden Arum. Kagungan putra tilu nu cikal pameget katelah Den Joni, pangais bungsu istri jenengan Neng Saripa. Ari nu bungsu Neng Indriani, nenehna Diani-yani. Tiluanana tos naringkat kaum rumaja, nanging saurang oge teu acan aya nu rimbitan. Tos kantena nu bungsu mah Neng Yani, jalaran nembe kaluar HIS. Mung nya kitu ceuk tadi ge kasebut manusa matong boroning jeung deungeun-deungeun. Sadalah ceuk kasarna satu turunan sirah oge. Dina akhlak kalakuan tara sarua. Aya anak nu soleh jeung aya anak anu salah. Geuning awi sadapuran oge tara lempeng kabeh. Sok rajeun aya nu bengkok. Sarua teh sesebutanana manusa atawa jelema, adat istiadat atawa akhlak kalakuan nama sok aya wae nu beda. Contona Neng Yani nu keur geulis teh kayung-yun tur lungguh. Kunu janten ibu rama teu weleh ngadama-dama. Sajabat ti kitu tara kersa ngabarung sinang. Malih anjeunna mah sok rajin diajar ngaos. Atuh kana ngalakonan ibadah getol benten deui sareng raka-rakana. Komo deui jondi mah adatna teh sae naker. Rajeun suntuk sentak ka rainu bungsu. Ari Neng Sarifah anjeunna mah ningkah sareng bentik curug balas nunyuk capetang balas miwarang. Kanu janten rai teh di mana teu kenging ke arah tanagana.
Pamiwengi sok nyetelkeun mikrofon, ceuk basa urang pasisian teh mah cenah mesin ngomong, nu make corong siga tarompet gede. Lamun lagu barat mah tuluy darangsa. Sareng rerencanganana di paviliun, nyetel sareng Den Joni sok darangsa. Nanging Neng Yani mah tara kacacanakeun, harita Om Wilastra ngagentraan garwana di patengahan. Ibuna. Kah, waler Nden Rumsari enggal kapayun. Aya pikir saeunaon amana? Nden Arumsari teras calik. Ari barudak kamarana meni asa jerembling. Om Wilastra naroskeun palaputrana. Wireh teu katingal-tingal. Yani mah aya nuju ngabantos bi emeh ngadamel uras kangge ngintunan istrina Pajapar teu damang. Ari Joni jeung Saripah kamarana? Biasa we aramangan, sawios aramangan ge tara-tarbi. Paling-paling Joni mah basket. Lain ku kitu kahayang amama atuh. Saripah cicing di imah ulah ulin bae. Lamun Yani boga pigaweun teh bantuan, da barang gawe teh pagawean awewe turut teu berat. Ieu mah ditingali-tingali tengah nayan ulin we, geus puguh nu laleki mah hese ka arah tanagana. Lain apa ama nyarek atawa teu meunang ulin ngan kudu inget kana waktu. Ieu mah lamun ulin meakeun waktu ngan teu we init subuh datang poe. Tuh tingali Yani kana barang gawe rajin. Unggal sore diajar ngaji, atuh kana salatna getol. Engke mah di mana baralikeug caritaan ku ibuna babakuna Saripah. Ieu mah kumaha pagawean dengan ukur ulin. Rajeun aya di imah der nyetelkeun mikrofon, bari dangsa di paviliun. Leuheung lamun ti beurang da ieu mah bada magrib. Kapan cara kitu teh ngaganggu atuh kabatur kata tangan udah reukeut. Babakuna mah ngaganggu we kanu keur ngalaksanakeun ibadah. Sajabati kitu sarua jeung rek miceun adat kapribadian bangsa. Nyaeta bangsa sorangan. Sabab urang mah kasebutna ge urang timur, urang Sunda. Suku bangsa Sunda urang teh. Teu nanaon resep kana seni budaya atawi seni budaya anu salaras we jeung kapribadian sorangan. Nah, ari bangsa urang khususna urang Sunda geus teu ngabogaan seni budaya kitu. Saur Om Wilastra nyarios atuh nyarioskeun palaputrana terutami nu cikal sareng anu panengah alias pangais bungsu. Ieu amana bade kumaha cara dicaramna ari pangaresep nu janten putra kitu mah. Hayong ke disangki nu janten sepuh nyungkeret kana pangaresep putra. Atanapi disebat henteu masihan kabebasan. Tos boseneun mah engke geus liren ku nyalira. Sareng awon we deui kagungan putra ngotok ngowo we di bumi disebat burung batok. Atuh pokona mah ye anu awona kudu sanes disangki tara gaul. Buktos na kayani oge aya nu nyebatkeun mojang ieu kuno, mojang pingitan. Kapan matak teu raos ka kupingna oge basa kitu teh sami sareng ngahina ka putra urang keneh. Waler Nden Rumsari si horeng antawis caroge sareng garwa teh henteu sapagodos, teu sapamadegan atanapi toja iya. Ari katami-tami Nden Rumsari mah sok ngabentenkeun kanyaa. Ari kaputra nu cikal sareng pangais bungsu mah upami barang pundut teu weleh di caosan bae. Ari Kaneng Yani masihan kangge jajan ge aya 2 dinten sakali, tampolana 3 dinten sakali. Kitu ge tara ageng samodel kanu cikal sareng kanu panengah. Para wargi anu mulia, ku ayeuna dongeng sapagodos sareng mungaran para mitra sadaya nyaeta Watatang Cumarios. Sangkan seni budaya Sunda minimal basa Sunda teh aya keneh cenah kitu dina dongeng mah. Sunda na aya keneh nya teh basa Sunda teh kitu cenah kitu para mitra. Tasiga Mang Jaya ngadongeng cenah basa Sunda teh kitu para wargi. Mangga nyangakeun mugi-mugi we sasirin sabeunyereun acara dongeng di studio aya mangfaatna. Paling sakedik para mitra netelakeun yen urang Sunda teh aya, basa Sunda ge aya keneh. Da kitu ayeuna mah para wargi. Jadi urang Sunda sorangan oge parantos ngaraos hese ngobrol ku basa Sunda. Kitu para wargi sadaya kitu.
Ayeuna saurus Mang Jaya bade ngobrol basa Sunda da baturna tuh da kumaha anu ngajak ngobrolna ge campur-campur kapaksa ngobrolna campur-campur. Kitu para wargi mangga urang teraskeun hanca dongeng nu judulna nyaeta Gara-gara Harta. Sakumaha nu kauninga si horeng antawis sacaroge sareng garwa henteu sapagodos. Henteu sapamadegan atanapi toja ieu. Ari katami-tami Nen Romsari sok ngabentenkeun kanyaa. Ari kaputra nu cikal mah sareng kanu panengah upami barang pundut teu waleh dicaosan bae. Ari Kaneng Yani masihan kangge jajan ge 2 dinten sakali tampolana 3 dinten sakali. Kitu ge tara ageng samodel kanu cikal sareng kanu panengah. Namun ceuk ieu mah para mitra sadaya, mun panon teh mah Nen Rumsari teh cucuk panon. Tos kitu Nen Rumsari sasauran. Upami bade diwurukan mamangga we wurukan ku mama, daku abdi mah tara ngagugu. Kitu kasauran Nen Rumsari teras ngaleos kalebet deui para wargi sadaya. Atuh jrut Aum Wilastra ge lungsur bade nurunkeun burung kurung manuk titiran tina pangletan. Gero Aum Wilastra nyauran bade gana katelah Mang Jasi. Sik. Asik. Kulan temal Mang Jasi kemeni nyelengkeung nyebut kulana ge. Dipongpok imah kalawan gancang nyerilik nyampeurkeun. Ari asik keur naon ngajajan tuluy we dipongpok imah bari katingalina teh kukuring. Siga nu gegereyeman wae. Keur ngapalkeun jampe teh saur Aum Wilastra bari neuteung. Aum aduh hi. Majar gede Mang nuju ngapalkeun jampe sun. Kadu jampe naon Mang Aum ya. Teu kadu jampe jengkoleun acan saur paripos teh mah sun. Tembal Mang Jasi kena mege seuring ngahehe. Geuning bieu katingalina kukuring gegereyeman sorangan. Eta Aum sun. Namai teh keheul kahayam nu borontok sun. Anu name anakan ngadon moreh ipukan tomat sareng cabe. Mangkani ipukan tos jaranten. Nya namai teh ku Mang diberik we maksudna bade dibabuk. Dai sirilik teh ngadon ngabintih ka Mang. Itu ku Mang teh dicarekan we hayamna. Sangeup Mang teh, ngalawan sia borontok. Teu uyahna keur caru seuri sia. Lain aya kudu mulang tadi mah isuk sore paraban ku aing. Tos kitu baledog we ku sapu nyere. Name lumpat ngadona gitu moyokan ka Mang. Botak cenah. Tos kitu atuh torojol atuh itu incuna Aki Amin. Budak-budak keneh ge lancang atuh. Wantu nyebat ngaran Mang. Asyik cenah. Asyik cenah kitu. Sangga Mang teh cucu ngasih lain ka kolot wani nyebut ngaran dewe. Hayang digali tok sia kunyane ku aing. Terdegan yeuna lumpat. Ari neme Mang nuju sasapu ngageroan deui ka Mang. Asyik. Barang di dieu ku Mang ngalpok teh. Atuh harita teh barang di dieu ku Mang pokna teh. Cerek nong cenah anom. Aduh. Nah aya umat kabina-bina teuing. Tak incuna Ki Amin. Pemi sanes incuna Ki Amin mah yah tadi ge sumun. Emutan dek terus digali tok we diudag dibeledig. Na teu wani kitu ka Ki Amin. Aum Wilastra mesem. Ye. Ngangituan tun sagala Aum pilage mayunan Ki Amin. Kamari ge anjeun aku kubuk. Ka Mang wireh payo kokocoran cai anu kaserang anjeun kacocokan runtah ku Mang. Dai tang meni nyeren teuing ka Mang bari leungeun sabelah nulak cangkeng sun. Ditembal kumaha ku Mang Asik. Teu diwaler Aum. Eta meureun Mang Asik mah teu nema sote meureun teu wani. Sanes teu wantun Aum sangeup Mang oge. Teu wantun ngayonan Aki Amin sanes sun saha atuh. Mang teu wantun ngayonan Aki Amin sagala. Nah kunaon atuh pangna teu ditembal teh teu wani mah. Sumuhun. Kitu sangeup Mang teh. Teu sieun Aum lah. Mung eta we suku ngajak we lumpat manawi ada ecot sun. Cek Mang Jasi. Matak pikasirieun atuh Aum Wilastra gumujeng ngagagak. Dasar nu weureu gadung. Majah teh wani tapi suku ngajak lumpatnya. Teu boga kaera kolot-kolot leutik buri. Paingan incuna Aki Amin ngajak jrek nong adunya. Aduh. Sumun kitu malawi Anom duh. Dasar jrek nong we terus keluar deui tah jrek nong teh sareng alah ecot. Dupina we nyauran teh bade pikir saeu naon Anom.
wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Harita Aom Wilastra nyaritanya tarek nitah nu matak dicalukan oge cing wayana nyelang heula ka warung pangbelikeun rokok 2 bungkus jeung beas ketan hideung keur para manuk titiran tah saleter mah mangga Aom tema Mang Jasik atuh song Aom Wilastra masihan artos kalawan harita kene Mang Jasik terus init dina lempang meninga gedig bangun rurusuhan sabab boga pigaweun rek nyaitan poe segon bisi kabur hujan. Waktu Mas Jasik keur ngagedig tukangeun aya nu ngageroan sora jajaka. Mang Jasik gilak Mang Jasik ana ngaliuk si horeng nu ngagegero teh Den Joni kalawan Den Joni nyampeurkeun guning aden muli jerek nong ade. Naon jerek nong? Den Joni neuteub rada kerung. Sumun jerek nong teh kieu aden tah kieu tah kieu aden. Bari jeung Mang Jasik butak getak bari leungeun duanana dikaluhurkeun. Lain jerek nong atuh dangsa kikituan mah tah sumuhun eta mung di lembur mang malah sareng dibayarana ki biarayana ki karta kikituan teh sewatna jerek nong aden. Dari Mang Jasik rek ka mana? Bade meh rokok sareng para manuk titiran pi urang tuang rama su. Tema Mang Jasik satarabasna. Sabaraha dibanan duitna ku ama? Sarupiah aden. Bener. Ih, leres aden sarupiah tah ieu artosna ge. Tema Mang Jasik ngaluarkeun duit saperak tina kantong baju kalawan ditembongkeun ka Den Joni. Nyawe saperak, lainna kieu Mang Jasik. Wayana mangasih ka Imah Marwati. Pangbejakeun isuk hanya ditunggu di jalan kukuring itu. Aduh, kumaha tuh Den? Mangkaning tuang ramai warang ulah lami sareng itu segon gak jadi jahitan. Bilih kabujang hujan aden. Kumaha pamingke wangsul meseroko ti warung aden. Kieu atuh kieu ari Mang Jasik sieun dicarekan ku amama. Kajeun meuli rokok jeung para banduk kukuring. Mang Jasik ayeuna ka Imah Marwati ongkohan kuring rek nginjem kareta mesin ka ieu Ki Sobri. Sok kadieun duitna. Da teu jauh ti dieu ka Imah Marwati mah. Tah engke balik ti Marwati dagoan di dieu. Balikna urang bareng nya kuring. Teu tebih bumina neng Marwati ading. Nyalira we atuh ka neng Marwati mah cunun. Ye nya eta era ku bapana bieu teh tas di imahna. Ayeuna geus jowo deui cenah. Ongkohan kuring poho sok kadieun tah duitna jeung Mang Jasik ngarah buru-buru tepi. Cek Den Joni maksa. Atuh Mang Jasik song mikeun duit 100 perak. Harita teh pas saperak meureun minta mah 100 perak. Ka Den Joni ongkohan apal kana adatna. Harita kene Den Joni ini trurusuhan kitu de Mang Jasik ini trek nepungan kabogohna Den Joni nu katelah Marwati. Memang teu jauh tidinya ka Imah Marwati teh 10 menit oge geus tepi kabeneran Marwati nyampak aya keur sasapu di teras. Nya harita ge ku Mang Jasik dicaritakeun sakumaha amanat ti Den Joni kalawan teu lila geus balik deui ka urut tadi tepung jeung Den Joni geus aya kana setengah jamna Mang Jasik ngajajentul di eta tempat sedang nu ditunggu-tunggu can embol-embol atuh Mang Jasik gegerendengan sorangan bari geus ngarasa kesel. Kemana cenah meulina? Aduh ai mah Den Joni teh aing geus lila nunggu-nunggu di dieu can embol aing duh. Aku tumpak kereta ke ngampleng onaman mah menasinakeun leumpang heueuh. Aduh aing mah ongko ceuk manehna nitah di daguan di dieu, di daguan canjol kene. Piraku terus balik mah. Geus sugan ti heula mah manehna balik. Aing rek balik we da moal hade ngajajentul we di dieu jeung hariwang we ku segon. Jaitaneun sieun kabur hujan. Kitu gerendengna Mang Jasik. Tuluy ngaleos rek balik nu teu lila di jalan Mang Jasik geus tepi ka imah jalan ti tukang. Bok Pa Amprok jeung Bi Emeh pamajikanana kalawan Bi Emeh pokna. Eta nu kasep sadunya keur botak teh tayo kapatut nanya terus ka mana wae atuh nu kasep teh. Itu terus ocon heula jeung rana pewot meureun nya. Dititah kudu jadi dunungan ulah lila teh kalah ka ngampleng. Cager anjeun teh sia botak. Cing cagap tarangna bising panas. Cek Bi Emeh ngambek kanu jadi salaki ka karajol pisan. Ye si jebrag sia aya ku cucungah sia wani moyokan botak segala ka salaki bari goreng sangka we majarkeun kami ocon jeung rana pewot. Ye botak-botak ge ye bangsa artis meresepeun ka kami teh malukan teh. Ye aduh botak ye bokat hebat ieu mah. Ciri-ciri botak teh teh tanda konglomerat deuleu. Aing mah tang tu we rek resepeun ge euy.
ningali sirah maneh botak kitu mah da kadeleuna siga ieu baligo meuni herang jeung semu leucir. Lamun kapurukan ku keusik teh moal teu hararus meureun kawas hujan ningang kana seng ting baletak. Nu jadi dunungan ngarep-ngarep ti tadi kakara nongho dasar si botak sia. Si jebrag deh. Botak sia, jebrag sia. Tak, brag. Tak, brag. Tak, botak, botak. Brag, brag, brag. Si botak, botak. Si jebrag, jebrag. Ya, basar manusia teu eujeun. Aom itu irai sia. Aom daya sumping ye. Nu nyanak baligo teh. Cek BM kasalakina nyebut anu mau baligo. Dume eta sirah Mang Jasik botak meuni herang. Atuh torojol Aom Wilastra norojol tos tuang sareng garwana. Dulu eta di arep-arep teh menikah karanong. Terus ka mana meuli rokok teh Mang Jasik? Saur Aom Wilastra bari neuteub. Jangan puas ya. Sekalian galitok we inyongna lah. Aom sirahna tuman lah. Galitok inyongkeun. Cek BM tuluy ngaleos ka kamar makan rek ngentepan tilas tuangna dunungan. Mana rokok jeung parembanuk teh Mang Jasik? Eta Om. Dupi den Joni parantos muli kitu. Cek Mang Jasik ditanyakeun rokok jeung parembanuk teh, kalah Malik nanyakeun den Joni. Para wargi anu mulia, nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Mang Jasik ditanyakeun rokok jeung parembanuk teh, kalah Malik nanyakeun den Joni. Naon ari Mang Jasik ditanyakeun rokok jeung parembanuk, kalah nanyakeun si Joni? Aduh, janten den Joni teh teu acan mulia Om. Itu nya geus pok deui nanyakeun si Joni. Rek naon nanyakeun si Joni Mang Jasik? Nya ngador meureun we si Joni mah ngador. Aom Wilastra rupi nu bendu. Aduh. Nu mawi ngagalih rokok sareng parembanuk teh ku den Joni Om. Cek Mang Jasik, kumaha? Pangdenge meuli rokok jeung parembanuk ku si Joni. Aom Wilastra teh leupas paneuteupna. Jak tos Aom ngagalih rokok sareng parembanuk teh ku den Joni sung. Temal Mang Jasik bari tunggul. Nita ka si Joni meuli rokok jeung parembanuk teh? Teu sun. Henteu miwarang den Joni Mang Aom sun. Bieu cek Mang Jasik meuli rokok jeung parembanuk ku si Joni. Manawi kieu sun margina mah ku den Joni teh Aom. Tadi teh Mang teh tepang sareng den Joni. Geus kitu. Saur den Joni teh naros ka Mang. Ari Mang bade ka mana kitu? Tuluy. Sang Mang teh bade mese rokok sareng parembanuk. Dipiwarang ku tuang Rama. Tos kitu anjeunna munut artosna. Saona teh saurna teh bade digaleuhkeun ku anjeun. Mang dipiwarang ka bumina Neng Marwati. Ngajangjian bade amangan ka kota cenah kitu. Dibikeun duitna ka si Joni. Sungu dipasikeun we jan anjeunna maksa. Kan saur anjeunna teh da moal lami. Bade namut kareta nu rencanganana nanging diantos-antos ku Mang. Tos aya kana setengah jamna teu aya bae. Enggalna carios Mang teh wangsul we sangap emutan teh. Bilih aden tos molih ti payun kitu. Temal Mang Jasik satarabasna. Alus pangaturan kitu mah. Sarua we jeung nyarenkeun anak hayam ka heulang. Nyarenkeun lauk ka sero. Nya ku si Joni mah tuluy we dipake jajan. Kunaon ari Mang Jasik kitu lalampahan teh? Meuni alah batan ti bolona keur. Dititah meuli rokok jeung parembanuk hayo duitna dibikeun ka si Joni. Nyaho si Joni tukang aus kana duit. Sakieu ledis, sakitu beak. Keureut ceuli kuring lamun dibelikeun kana rokok. Cek Aom Wilastra nyekseukan Mang Jasik. Sakemek oge teu wani nemal Mang Jasik. Daru masa salah jeung sieun keur kitu torojo nen Arumsari norojol kalayan naroskeun. Waktosna seep.